ningali sabudaran didinya. Kita pocong nu aya gigireun si Amih teh katingali wae ku kuring. Sanggeus mobil ngaliwatan jalan cagak. Naon? Anu nyangut, gede laukna. Barang berai panto WC dibuka ku kuring. Ulah poho, catet waktuna. Tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Cosmo. Jumat Kliwon. Bagi acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Cosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Oh macu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Sampurasun sunat kemarana durang sunat.
aya kabingungan gitu. Mana Det? Nyapu ge saya teh keur bingung euy. Nya bingung kunaon, siga boga masalah gede wae. Eta manu lakbet kuring kabur euy. Mangkaling lakbet hade eta mah. Waduh, lebar pisan atunya. Kumaha tuh? Nyata kebeneran aya maneh ka dieu. Baturan kuring lah barang neangan manuknya. Hayu sih urang mah nya. Coba urang cobaan teangan karanca. Da biasana oge lamun manuk leupasna sok lompatna teh karanca. Geus pastina lamun parang manuk kabur teh sok karanca. Sabab tempat anu disebut ranca teh masih kena loba tatangkalan jeung hawana masih kena asri. Sabab gitu geus pasti we di tempat eta masih kena loba manuk liar anu cing geleber sarta areuntreup dina dahan tangkal kai. Kuring jeung si Adit oge harita datang ka ranca. Maksudna mah rek neangan manuk kuring anu leupas teh. Eta oge loba manuk sejer anu aya di ranca teh. Tapi geus lila kuring jeung si Adit ngider di sabudeureun ranca. Meleh can katinggali aya laratan manuk kuring anu leupas teh. Kuring jadi ngerasa harneng. Sabab lamun geus eueuh di ranca geus pasti we manuk anu kabur teh leungit moal kapanggih deui. Waktu teu karasa nyedek ka sareupna. Ka kuring. Si Adit ngarasa sieun ngadon ka magriban aya di ranca. Sabab sanajan geus diapa kaunggal tempat angger we manuk teh can kapanggih keneh wae. Teu karasa waktu oge geus jam 5:30 magrib. Hayu urang balik deui geus 5:30 ya. Ya atuh, penasaran keneh kuring mah. Maneh masih tadi bejaan. Cekolot oge lamun ka dieu teh tong lewat di jam 5. Tuh, komo ayeuna geus 5:30. Hayu geus di kumaha onam. Mah onamna ge geus maot. Tuh kuburanana tuh. Ari maneh sok sobrol kitu. Tong ngomong kitu Geus ayeuna urang balik we. Dasar borangan. Cuma atuh maneh balik teh heula. Kuring mah masih kena penasaran. Malah kabalik lamun manuk can kapanggih. Si Adit balik ti heula ninggalkeun kuring anu neruskeun neangan manuk. Kuring ngadon terus asruk-asrukan kanu bala. Geus taya kasieun deui. Sok sanajan waktu harita wanci geus sareupna. Kuring oge teh ngerasa aya kasieun. Jeung kuring kasebut ku batur mah jalma anu wanian. Maka sok sanajan harita kuring sosoranganna aya di ranca. Tapi saeutik oge kuring teh ngerasa sieun. Sabut kuring keur aprak-aprakan. Begitu kuring ninggali siga aya saurang awewe anu keur diuk di handapun tangkal cau.
magrib kitu. Jeung keur ngadon naon atuh manehna? Ngadon diuk di handapeun tangkal cau. Kuring oge jadi penasaran. Tuluy kuring ngadeuketan eta awewe. Sarta sanggeus rada deukeut jeung eta awewe. Kuring tumanya ka manehna. Tapi sababaraha kali kuring tumanya boleh jadi tembalan ku eta awewe. Sanggeus ditanya tapi tenembalan, tina hate mah kuring jadi ngerasa keheul. Kusabab manehna siga anu teu malire ka kuring. Bari tenembongkeun beungeutna ka kuring. Ujug-ujug kadenge seuri anu rada nyikikik. Kuring rada ngaring. Nah eta sora teh datang ti awewe anu keur deuk sorangan. Dedengean kuring. Sok sanajan kuring kasebut jalma wanian, tapi ngadenge langsung suara anu nyikikik sarupa kitu. Ada nyingkatkeun bulu punu. Saliwakeun tina pipikiran kuring. Disebut jurig ranca. Penyangka kuring teu nyalahan. Da geni katinggali eta awewe anu geus nangtung bari nonggongan ka kuring. Awakna siga anu rada ngalayang. Sok sanajan bari teu katinggali jelas ku kuring. Kusabab harita kaayaan geus nyedek ka magrib. Katinggali kuring eta awewe teh ngapung bari angger seserian. Kuring oge ningali kitu mah jadi ngarasa sieun. Sok komo eta jurig teh ngapung rilingan tangkal cau. Tinggalina nganukur bayangan hideung. Tapi jelas katinggali ku kuring. Harita kuring beuki ka cida sieuna. Malahan awak oge jadi ngadeg-deg. Sabab sieun di kitu-kieu ku eta jurig. Geus kekalayangan kitu eta jurig teh ujug-ujug nyororot. Ngalayang ka palebah tangkal cengkeh nu aya di ranca. Katinggali ku kuring eta jurig teh diuk kucang angge dina dahan tangkal cengkeh. Bari terus mana teh tereureus ciciri hilang. Sabab geus leuwih sieun. Hampuna kuring oge jadi wani ngawani-wanikeun maneh. Da kuring oge langsung neangan batu anu aya di atas tempatan. Sanggeus kuring meunang batu anu rada lumayan gede. Kuring langsung maledogkeun eta batu ka palebah tangkal cengkeh. Dasar jurig sia. Sok sia kawani mah ka dieu urang gelut jeung aing. Tong jumput dina tangkal cengkeh. Harita jurig anu dibaledog ku kuring
kajadian kitu kuring ngerasa jadi beuki wani. Timbul rasa penasaran hayang neangan eta juri. Bari jeung kuring gogorowokan nangtang ka eta juri. Kusabab juri Granca teu daek nembongan deui ka kuring. Ya kuring oge langsung balik ka imah. Kuring balik bari mau rasa kahanjelu. Sabab manuk anu kabur teh teu kapanggih deui di Ranca. Kuring aya di imah kakarek oge kuring diuk dina kursi nu aya di tengah imah. Ujug-ujug pondok karasa berat. Tina berat jadi karasa nyeri. Nepikeun kalila-lila mah kuring oge teu kuat nahan rasa nyeri dina punuk. Saking nyerinya harita kuring nepikeun kate ingat di bumi alam. Kusabab rasa nyeri anu kacida kajadianana kuring nepikeun kajadi kapaehan. Awak kuring ngagoler dina kursi. Teh daripada ngagugulung kudu jadi lanceuk jeung sababaraha urang tetangga anu datang ka imah kuring. Malahan di imah kasampat aya salah saurang ustad keur milu ngariung-riung kuring. Kuring bari pinu kurasa kaheran ku eta kaayaan. Rumahnya kana jadi lanceuk. Lanceuk kuring ngajelaskeun kejadian anu cikene karandapan ku kuring. Kuring sajeroning teu sadar teh geuning cenah kasurupan. Cek anu ngalubaran kuring kuring teh kasurupan ku juri Granca. Eta juri Granca ngarasa ditangtang-tangtang ku kuring. Malahan kuring teh kaasup leula diubarana ku salah saurang ustad. Cek keterangan ti ustad anu ngubaran kuring teh rek dibawa ka nagara maranehna. Rek ngadon di dakwa. Hal sarupa kitu teh memang karasa ku kuring. Sabab memang nya basa kuring keur teu sadar. Rarasaan aya anu datang ka imah kuring. Manehna ngaku anu ngageugeuh Ranca. Eta anu ngageugeuh Ranca teh maksa supaya kuring milu ka nagara manehna. Alatan kuring geus kumaha wani nantang ka makhluk gaib anu aya di Ranca. Hadena wae nu ngubaran kuring oge luhur elmuna. Cindekna kuring teh bisa dibawa ke alam gaib Ranca. Sarupa kitu teh kusabab anu ngubaran kuring leuwih luhur elmuna ti jurig nu ngageugeuh Ranca. Disaprak ngalaman kajadian sarupa kitu kuring oge jadi tarasuaban dina ngomong. Kuring disaprak harita geus tara ngadon mulampreng ka Ranca. Tadina
kadoneangan manuk kayak kaca dipanggih jeung juri keranca. Malam sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon. Ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar, anjing, dan bulan purnama menanti kekasihku yang belum mati. Kapan mati kekasihku? Ku
lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu. Ayana teh jauh di Punclut Ciumbuleuit, Malebah Kaleren Bandung. Penting eta kuring ngahaja ka imah babaturan anu ngaranna Kang Badru. Nya ari maksudna arek badapian soal usaha anu rek dilakonan ku kuring jeung manehna. Ari Kang Badru teh umurna mah saluhureun kuring, dan manehna tara sok ngarasa leuwih kolot di kuring. Jadi lamun kuring ngomong jeung manehna, siga anu ngomong jeung anu saumuran we. Hari manehna geus rumah tangga ngancan boga anak. Ari pamajikanna sok mondok di imah mitohana maturan cenah. Pedah we mitohana teh hirupna nyorangan jeung geus kolot deui. Kuring ge teu nyaho kunaon eta mitohana Kang Badu empuk cicing jeung manehna. Harita kira-kira jam 9:30 peuting kuring nepi ka imahna Kang Badru. Barang datang manehna kasampak keur diuk dina kursi bari udud. Manehna jigah nu keur nyawang, abong imahna kabeneran bisa jadi panyawangan. Dume kota Bandung mah katinggal meuli jelas ti dinya teh. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuningan maneh yud. Nah teu tengah bejaan heular ka dieu teh. Nya eta Kang, puguh ge teu sempet. Bari nage kan geus nepi di dieu. Ari akang keur naon eta? Biasa we geuningan aya keur nyorangan di imah mah. Ieu we kuring teh keur nyawang. Ngan asa kurada ame nyawang ayeuna mah. Bareng ningali ka kota Bandung teh. Ngadadak boga rasa keueung ya. Karasa rada teu geunah hate. Naha, kunaon kitu Kang? Penasaran teh. Asa ningali Bandung siga duka keueum ku cai. Ari akang panan baheula ge kitu cenah dongengna teh. Ya eta teh baheula pisan. Basa acan aya jalma jeung kota. Ayeuna mah katinggalina ka keueum teh jeung kota-kotana. Teuing atuh Kang. Di dinya mah sok ngaya-ngaya wae.
Jangan lah sampai tuluikeun. Ngobrol perkara nyawang mah. Balik lagi eta mah ke pribadi kuring we. Sahabat ngobrol gitu sekarasa ngadadak harimun teh turun. Beuki lila eta harimun teh beuki kandel. Antukna kaayaan sakuliling teh jadi teka tingali. Nah harimun teh jadi beuki kandel kieu nya Kang. Nya we geuning. Jeung jadi tiris deui. Alus nama hayu urang asup ka jero imah we ah. Heueuh Kang, bener hayu ah. Sanggeus ngomong kitu, kuring tuluy nangtung, bari ningali ka belah lebak kota Bandung. Anu tadina kaciri natra, ayeuna mah jadi katutupan ku halimun. Ngadadak awak kuring ngarasa muriding, muringkak bulu punduk. Aneh, eta halimun teh jiga anu ngadeukeutan. Hawar-hawar aya sora anu datang tina halimun eta, aya sora anu keur ngobrol, anu keur seserian, malah aya anu siga keur menta tulung. Sabot kena huleung kitu, jol aya anu nepak kana tak-tak. Hei Rud. Kalah ngahulang kitu atuh. Hayu ka jero imah. Astagfirullah, meni kaget si Akang. Nya Kang, hayu-hayu. Kuring duaan tuluy asup ka jero imah. Barang keur nutup panto imah, kuring sareretan nempoh halimun teh tetep siga anu ngadeukeutan. Sanggeus nutupan panto imah, kuring tuluy lempang nyamperkeun Kang Badru. Rud, lamun dek nginum atau dahar, nyokot we sorangan heuh. Anggap we di imah sorangan. Kuring tuluy lempang ka dapur anu rada misah di imah eta. Nepi ka dapur, karasa hawa taradiis. Katingali dina kaca, eta halimun teh asa beuki kandel. Teu katinggal nanaon, estu ngan halimun masih gahaseup. Barang keur neangan kopi jeung gelas, kadenge panto anu di dapur siga aya anu ngetrokan. Ngadenge kitu, jol kuring muriding deui. Teu lila di nu kaca jendela jiga aya anu ngetrokan kaca. Barang direret di nu kaca, katingali jiga aya tulisan ngagores uap na kaca. Barang kuring keur nyidik-nyidik, eta tulisan kabaca buka. Sora keketrok laun dina panto asa beuki kerep. Tulisan dina kaca jendela lain leungit, tapi malah beuki nambahan. Tulisan teh nyaeta anu kabaca ku kuring. Buka teu lila kadenge ku kuring siga aya sora jelema anu ngaharewos. Kuring reuwas kacida tina bulu punduk, ayeuna karasa sawak-awak, karasa muriding. Bari sieun anu kacida, terus kuring nunda kopi, tuluy lumpat ka jero imah. Ari nepi ka jero imah, kasampak Kang Badru keur dieu bari ngadengkeun sora kaca pisuling dina radio. Yuk, leuseun ngopi teh. Teu acan Kang, puguh ge
ngajelaskeun. Ari akang bade ngaleut naon? Nah, ngomong teh jadi gagap gitu. Kunaon mana Yud? Henteu Kang, teu aya nanaon. Ya, atuh ari moal ngomong mah. Atuh punten nya. Panjenkeun kopi we ari keur akang mah Yud nya. Nanomat. Kun digulaan. Kopi pahit we. Oh, nya siap. Mangga Kang. Nah eta ku anger ngomongna gagap. Eta teh kunaon Yud? Akang teh poho. Sekalian pamukakeun panto di dapur anu kaluar. Karunya hayangan asup Kang. Ari anu harayang asup teh saha Kang? Nah, anger gagap kene ngomong teh. Harayang asup mah nyadu di luar atuh. Tadi gepan geus katokan panto wae. Anu di luar? Nah saha anu di luar teh Kang? Gerah. Tuh tingali ku maneh dina kaca jendela. Penasaran, kuring tuluy lempang kanu kaca jendela anu ditunjuk ku Kang Badru. Barang ninggali tinu kaca jendela keluar kasampak siga aya reapisan jalma anu make baju pangsi hideung. Diiket jeung marake pangsi bodas, make iket bodas. Ari eta jalma teh katingali geus karolot jarenggotan bodas. Ningali kitu kuring karasa sieun anu kacida. Awak tariris, leuleus jeung lungse asa beak pangajian. Nya akhirna kuring tersadar di bumi alam. Yud, udang ya, udang. Piraku sare di dieu. Era atuh ye ku tamu. Setengah sadar, tuluy kuring hudang ngan teu sanggup nangtung. Bari dieu kuring tuluy luwak lieu ninggalan Kang Badru. Pas kuring ngareret ka belah kenca, kuring ningali Kang Badru keur diuk ngariung jeung jalma-jalma anu jarenggotan make pangsi jeung iket dina sirahna. Tapi anu anehna Kang Badru sorangan make baju pangsi bodas, make guratan warna emas jeung make iket warna koneng emas. Saha eta jalma teh Kang? Jeung naha Kang Badru make babajuan ciga kitu? Keur diuk bari lulungu setengah sadar kuring ngarasa aya anu diuk bisa belaheun. Barang ngalieup kasampak siga aya lalaki make baju pangsi diiket sirah hideung manehna tuluy ngali ieu ka kuring. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Beungeutna eta lalaki teh naha siga kuring. Eta lalaki tuluy nangkupkeun waleungeuna siga nu keur sungkem. Sampurasun dulur. Sampurasun dulur. Ngadenge kitu kuring leuleus poek ditinggalian tersadar di bumi alam. Sanggeus kuring sadar Kang Badru ge ngomong ka kuring, yen lamun ike deui dek ka imahna kudu ngabejaan heula cenah. Sabab aya pecing-pecing tertentu biasa sok dipake ngumpul kesepuhan aya di muara pancat tengah di mana.
Ki kedah pamit lah. Kedah uyah ke tempat anu jauh cu. Urang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu. Malam Jumaah payun urang sasarangan deui.